Oh, yo kosong nu ieu mah yo. Ya pada nungguan ya. Kuncena geus beak ku eta mah. Oh. Geus tarurun. Ududna mah. Wah, ieu mah itu. Oh, ieu geus turun mah ya. Ieu mah sehun atuh da, mal teu turun ya. Oh, sehuna nya. Sehu. Tuh. Tuh, Bah. Nah, tong mecakeun, Bah. Sok eta geus beunang teh mah. Tuh, cek uing ge. Beunang. Dia yang ngajaran. Atuh da geus Rencek banget. ngeregcegna ge beda. Aduh. Bener Oh, turun kok jana ge. Sehu mah. Kena segala gitu da isuk malah leutik. Ya berang. Berang galedena mah. Oh. Oh. Yo tah. Jagona nguseup di Jati Gede mah tah yo. Semua gagal ya mah tuh. Kojana geus turun tuh si Aki mah. Nah, mun ieu mah ya bagian jajampean we ya. Nah, can turun kojana ge ieu mah. Tah, ieu sarua ieu jagona ngeuseub Jati Gede mah ya. Oh, turun kojana ge. Ada iya di hanyiran we kudu boga rakit ieu mah tah. Hanyir wae nu boga rakit mah. Oh. Kopi sadia. Anjir kacamata uing dipapake. Ini dongok. Pemirsa. Pemirsa. Kurang ngalah sapu-sapu di dia. Ai. Gaya susureen. Tuh itulah Pak Muntul tuh. Mantap ya cuaca ya poe ayeuna Senin. Ieu pinuh tuh. Ah. Dapot dia mah ieuh ayeuna caang deui. Ieu nu uing di dieu ya can turun tuh. Ieu mah meni hejo ngagedot. Mantap. Kita ngerelep kan hiji. Mana oh ayaan geura sok. Juli. Sarjana meureun Juli nya. Juli. Sarjana penuh. Oh, pinuh ieu mah rakit 2 mah ya. Kono mah. Naik terus saina aduh tuh saung ge kuat ka reh ka keueum tah. Saung tareh ka keueum biasana lamun pinuh teh ieu teh sok nepikeun kana suhunan. Nah, wuwung. Pemandanganna mantap Jati Gede. Lagi cerah sekarang mah. Gitu lah info namanya.